salam Sunda Sampurasun wilujeng sonten kasadayana. Ieu salah sahiji anu janten pemeran dina panogasan Ama. Dan ieu salah sahiji kameramen di grup MG Entertainment anu kasih pisan. Itu teh barudak anu jadi pemeran dina penugasan anu diuploadna insyaallah di channel Gunawan Sundani. Yuk pantau terus sampai beres. Ya ibu jenaon. Yuk ngedamel BTS ini. Jadi orang teh ngedamel non teh. Tugas. Ini ada meong congkok. Meong congkok yang sedang kelaparan jadi nyasar ke rumah orang. Ada manu. Perut nukis ya. Di imah orang mau nukis ya. Perut kondisikan. Ke zaman akhir mah gelasnya ngagarantung kieu segala lain. Tapi aduh ibu bobok sih baru teh. Gimana ulah hadir mah. Jadi kurang video kamera. Oh. Ini mah besok wae. Alam kita ngi wowo ya ke capek ke Semarang teh belum seng. Iman. Teh cantik, hei. Aku jadi wali kelas. Jadi wali kelas. Ya salah. Ini lah. Teh janten naon? Abi, Muhun. jangan abah-abah, Pemeranna teh sibuk, sibuk naon ngarokok. pada malam, Oh, pada malam. berudut. Eta uduna naon? Mirah? Ya, atuh barbolo hideung. Gaya geningannya. 20.000 ayeuna. Bati ngadu manuk. Hah? Bati ngadu manuk. Aduh soang. Ada soang. Gas. Janten naon ieu? Jadi budak anu bangor. Nah, anu sakolana bolos wae. Tapi pindah mah teu kabeungeut anjing urang teh. Teu kabeungetan. Ya, Nya paksakeun we da ari keur kieu mah. Heeh, Allah mah paksakeun. Tugas mah kudu bareres. Ieu teh Putri janten naon? Janten rerencangannya. Rerencanganna Iman Sulaiman masih aya teu gablek deuleuan. kasih ece. Kayak langsung. Kumaha teh? Keheula teh gini. Heeh, keluar sok. Keheula teh. Di bibir. Cerik tes. Ceurik. Di upahan teh ku BK kete. Tah ade. Tuh. Langsung di. Bade wangsul deui. Ieu tos kabejeng sonten gitu. Itu kan. Siapa hatur nuhun Assalamualaikum. Pas bade angkat teh namanya dicegah. Tapi ini halangan ya jalan bunda teh. Bunda Angkat, Iman mah angkat. Oh, berarti pas ieu itu emang indit gitu. kabar Diajak ku ibuna, diajak. Mun atuh panggilkeun ke kamar. Panggil Mama deut.